Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi sadayana anu dirahmati ku Gusti Allah. Tepang di sang simkuring alpakir anu nuju belajar ngaoskeun kitab Sapinah, salah sawios kitab anu sok diaos di pasantren, kitab dasar dina kitab fikih. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo simkuring, umumna kapala wargi sadayana anu sami-sami belajar sareng simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan dina ngahartoskeunana dina nyebatkeunana. Malum simkuring ge sami aya dina tahapan belajar. Oge kapala wargi nyuhunkeun dukunganana kanggo simkuring supados simkuring semangat. Saur cek Indonesia mah like, comment, and subscribe cenah. Simkuring orang Sunda sakirang balelol nyaroskeun kitu. Para wargi sadayana urang lajeng wae pasal anu salajengna anu aya dina ieu kitab Sapinah karangan musannif rahimahullah. Nyaeta pasal ukuran cai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun ukuran cai. Alma'u ari cai eta qalilun aya cai anu sakedik, wa kasirun sareng aya cai anu seueur. Al qalilu ari cai anu sakedik eta maperkara dunal kulataeni kirang tina 2 kulah. Wal kasiru sareng cai anu seueur eta kulatani eta aya 2 kulah paksaro maka anu leuwih loba. Tah cai anu sakedik mah kirang tina 2 kulah, upami cai anu seueur mah minimal 2 kulah hatanapi seueur. Kumaha cenah ukuran 2 kulah teh? Upami dietang ku leteran mah upami telepat kirang langkung 216 liter. Ukuran teh 60 cm ka 60. Upami diukur ku ukuran kati Baghdad eta aya 500 kati Baghdad saur dina keterangan. Upami diwadahan ku wadah anu pasagi eta teh panjangna rubakna sareng jerona sasiku saparapat. Panjangna sasiku saparapat, rubakna sami sareng jerona sami sasiku saparapat. Upami diwadahan ku wadah anu buleud maka saur dina keterangan diuningakeun jerona kedah aya 2 siku, rubakna kedah aya sasiku saparapat. Upami diwadahan ku wadah anu juruna 3 maka jerona kedah aya sasiku, rubakna kedah aya sasiku satengah. Tah eta pangintennya sakedik simkuring kipeun emut saurkeun guru kitu. Lajeng al qalilu ari cai anu sakedik eta yatan najasu tiasa janten cai mutanajis biwukuin najasati karena katibaan najis pihi dina eta maun qalil. Wa illam yatagoyar sok sanaos henteu barobah eta maun qalil. Wal ma'ul kasiru ari cai anu seueur layatan najasu eta
henteu janten cai mutanajis illa idza tagoyaro angin di mana-mana barobah eta maun kasir naon ta'muhu rasana aw launuhu warnana aw rihuhu atanapi ambeuna janten ari cai nu kirang tina dua kula pamikatibaan najis kakeunaan ku najis kacepretan ku najis maka eta mutanajis tanapi urang tilas abdas saupamina teh kacepretan cai nu kirang ti dua kula teh eta mutanajis wa ilam yatagoyar sok sanaos henteu barobah tina ta'muna launuhna rihuna rasa ambeun sareng warna tah di mana-mana cai anu seueur tadi barobah warnana jadi peang tadina bodas jadi hideung jadi black atanapi pink black pink atanapi rasana nu tadina teu aya rasaan jadi amis hasem kesed ari ambeuna nu tadina teu aya ambeun naon-naon janten aya bau naon tah eta teh maun kasir teh disebat mutanajis. Lajeng deui kana pasal anu salajengna. Paslun ari hiji pasal martelakeun wajibna adus. Martelakeun wajibna adusnya. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun adus eta sitatun aya genep. Kahijina ilajul hasapati pil parji. Naon ilajul hasapati pil parji teh? Nyaeta ngalebetkeun hasapah kana perji. Saurpun guru ti kapungkur parantos nerangkeun sok sanaos salol dina lawangna hungkul tapi tetep kedah ibak. Sok sanaos teu kaluar mani kedah tetep ibak. Bade dilebet bade keluar kalebet mangga kedah ibak. Magi disebatna ilajul hasapati pil parji. Nyaeta ngalebetkeun nu pameget kanu istri. Janten kedah adus. Salajengna wa khurujul mani. Sareng kaduana kaluar mani. Naha ku ngimpen, naha ku jima tetep adus. Aya mani, aya wadi, aya mazi. Kade biri lepat. Upami mani mah warnana teh bodas, kentel, suci. Sareng rata-rata tina jima atanapi pemisanes jima mah bobo mimpi basah. Aya wadi. Wadi mah bodas kental. Ieu mah kaluarna pami wadi mah cape teuing damel. Tah eta mah pami wadi mah nu kitu teh najis tak ngabatakeun kana abdas. Aya deui mazi. Madi lah ceuk basa Sundana mah. Mani, wadi, madi. Bening, lengket. Saurpun guru teh. Tah eta mah tina kaluarna tina hasrat. Kitu ngabayang tarik teuing akhirna kaluar. Tah eta hukumna sami najis. Lajeng deui wal haidu anu matak nyababkeun adus teh nyaeta haid kaluar getih haid. Wa nipasu sareng ka salajengna nipas. Wal wiladatu sareng kalimana ngajuru getul kaluar getih wiladah wal mautu sareng kagenepna maut.
Janten anu ngawajibkeun adus teh aya genep rupi kahiji ilajul hasabati fil farji nyaeta pamicik urang menjima teh berhubungan badan. Kadua wa khurujul mani kaluarna mani nah baik eta kujima atanapi sanes kujima ngimpen misalkeun kadaibak. Teras hal haidu sareng keluar getih haid wa nifasu getih nifas wal wiladatu ngajuru wal mautu sareng maut. Lajeng hiji pasal deui. Paslun ari ieu hiji pasal matelakeun pirang-pirang paduna adus. Purudul gusli ari pirang-pirang paduna adus eta isnani aya 2. Aniatu kahiji niat wa ta'mimul badani kadua ngawalatrakeun badan bil ma'i ku cai. Ngaratakeun gitu ku cai. Jadi paduna adus teh eta aya 2. Kahiji niat, kadua ngawalatrakeun atanapi ngaratakeun badan ku cai. Janten kedah rata dina sela-sela, dina pangambung, dina cepit, dina sagarupina. Niat teh aya nu niatna nawaitu raf'al hadasil akbari aya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari aya. Mangga eta mah bilih simkuring 4. Tah panginten 3 pasal heula palawargi. Anu neme ku simkuring diaoskeun sambil simkuring belajar. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring. Umumna kanggo urang sadayana mudah-mudahan diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui bilih aya kalepatan nyohokeun dikoreksi ku palawargi sadayana mangga komen, di like oge dibagikeun dina Facebook, dina WA, dina sagarupilah. Hatur nuhun kana peratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.